إلى حضرة النبي المصطفى ورسول المرتضى سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله المصطفى صلى الله عليه وسلم وبي وأمتي ولوصحبه أزواجه وذريته ولبيته الكرام شهود الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ثم إلى حضرة الشيخ أبي بكر بن سيد محمد شاطر الدمياطي وإلى حضرة الشيخ Zainuddin bin Ali al-Ma'bari al-Malibari wa ila hadrati Syekh Muhammad Nabi al-Jawi al-Bandani nafa'anallahu bi'ulubihim syaidillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sholatu ala rasulil mustafa wal ali basahbin wa tubain wila summa salatu tuluy ari rahmat eta ala rasuli muga tetep ka Kangjeng Rasul al mustafa anu dipilih wal ali jeung muga tetep ka kulawargi Rasul ma'asohbin bari tetep sarta sahabat watubain jeung pirang-pirang pengikut wila bari tuluy-tuluy ieu salat atawa bisa jadi sifat wila anu tuluy-tuluy ieu salat ala Rasul. Ba'daan tina sabada sanyana tingkah jeung kalakuan eta ata ngadatangkeun musannif bil hamdalati kalawan hamdalah salasa mangkan nilu kali musannif bisolati kalawan maca sholawat ala nabiyyi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam imtisalan karena turut li amrillahi kana parentah Allah ta'ala bari mahaluhur Allah biha kalawan itu salat ala nabi aizu qala dina sakira ngadawuh Allah ya ayyuhalladzina amanu shollu kana ayat ya ayyuhalladzina amanu shollu al ayata nuluykeun anjeun kana ayat wali qaulihi jeung karna dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manari saja maita sholla maca sholawat ieu siman alaya ka kaula fi kitabin dina hiji kitab lam tazal mangkah henteu eureun-eureun sahal malaikatu malaikat eta tastaghfiru mangmentakeun pangampura ieu malaikat lahu pikeun ieu si man madama dina salagi langgeng naon ismi jenengan kaula fi zalikal kitabi dina itu kitab wali qaulihi jeung karna dawuhan Kangjeng Nabi alaihi salam mandari sanjalma eta sarrohu
ngabungahkeun ka ieu si man naon ayal ko yen ta panggih ieu si man atawa naon ayal kia yen ta panggih ieu si man Allah ka Gusti Allah wa huwa bari ari Allah anhu ti si man eta radin anu ridho fal yuksir mangka kudu ngalobakeun ieu si man minas sholati tina maca sholawat alaya ka kaula wa qaulihi jeung dawuhan Kangjeng Nabi alaihi salam man arisa jalma eta aksaro ngalobakeun ieu si man minas sholati tina maca sholawat alaya ka kaula bihayatihi dina hirupna ieu si man amaro mangka marentah saha Allahu Gusti Allah jami'a makhluqatihi kasakabeh pirang-pirang makhluk Allah ayastaghfiru kana yen mangmentakeun pangampura ieu makhluqat lahu pikeun ieu si man ba'da mautihi dina sabada mautna ieu si man wa qala jeung ngadawu Kangjeng Nabi alaihi salam aksiru kana lapan aksiru kudu ngalobangkeun aranjeun minas sholati tina maca sholawat alaya ka kaula fa innaha karna sanyana ieu salat alaya eta nurun jadi cahaya fil qabri dina pakuburan wa nurun jeung jadi cahaya ala sirati luhureun sirat nalika ngaliwat kana cukang wa nurun jeung jadi cahaya fil jannati di surga wa qala jeung ngadawu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru kudu ngalobangkeun aranjeun minas sholati tina maca sholawat alaya ka kaula fa innaha mangkasanyana sholat eta tutpiu bisa mareuman ieu sholat qodobal jabbari kana bebenduna zat Allah anu jabbar wantu hinu jeung bisa ngahinakeun ieu salat alaya kaida syaitoni kana pangakal-ngakalna setan jadi dianggap remeh pangakal-ngakalna setan eueuna naunan wa qala jeung ngadawu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aksarukum ari panglobana ti aranjeun naonana sholatan maca sholawatna alaya ka kaula eta aksarukum leuwih lobana ti aranjeun naonana azwajan pasanganana fil jannati di surga wa fi hadisi marfu'in sareng eta tetep dina hadis marfu' ma ari lapad majalasa qaumun majalasa teu pati-pati calik saha qaumun hiji kaum fatafarraqu tuluy paparisah ieu kaum an ghairi sholati tina tanpa maca sholawat ala nabiyyi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu kecuali paparisah ieu kaum antana tina anu leuwih bau min jipati himarin tinimbang bangke kuda himar. Qala geus nyariosa Ibnu Jauzi
Bustani dina kitab Al-Bustan. Faiza kana mangka di mana bukti naon al majlisu majlis alladzi tegasna majlis layu sholla anu teu dibacakeun sholawat fihi dina majlis. Layu sholla anu teu dibacakeun sholawat naon fihi dina ieu majlis eta yakunu bukti majlis eta bihazihil halati tetep kalawan ieu tingkah fala gharru mangka teu meunang ngabujuk ieu ahli majlis ayat tafarraqo kana yen misahan saha al musalluna pirang-pirang jalma anu maca sholawat alaihi ka Kangjeng Nabi min majlisihim misahan tina majlisna ieu musallun an atyaba ninggalkeun anu leuwih seungit min khazanatil atori tinimbang gudangna pirang-pirang sesengitan. Wazalika sareng ari itu fala gharru ayatafarraqal musallun ileh liannahu karna sanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta kana bukti Nabi eta atyabat thayyibina pangseungitna tina pirang-pirang anu seungit wa atharat tahirina jeung pangsucina tina pirang-pirang anu suci. Wakana jeung bukti tingkah jeung kalakuan eta iza takallama di mana nyarita Kangjeng Nabi imtala'a mangka narima pinuh naon al majlisu majlis bi atyaba kalawan anu leuwih seungit min rihil misiki tinimbang ambeuna minyak misik. Wa kadzalika sareng eta nya kitu saperti itu majlis bi atyaba min rihil misiki majlisun ari majlis yudkaru anu disebut fihi dina majlis saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tanmu mangka tumbuh minhu tina ieu majlis naon raihatun ambe thayyibatun anu seungit tahtariku anu bisa ngabedah ieu raihah as-samawati kana pirang-pirang langit asab'i anu 7 hatta tantahia sahingga tepi raihah ilal arsy dugi ka arasy. Wayajidu jeung bakal manggihan saha kullun saban-saban sahiji min khalqillahi ti makhluk Allah rihaha kana ambeuna ieu raihah fil ardi di muka bumi gairul insi anu salianti manusa wal jinni jeung jin fa innahum mangka sanyana insu jeung jinnu eta law wajadu lamun manggihan ieu insu jeung jinnu tilka raihata kana itu ambe lastagolla mangka yakin katungkul saha kullu wahidin saban-saban sahiji minhum ti ieu insu jeung jinnu bilazatiha kana kalazatan ieu raihah an ma'isyatihi ninggalkeun ma'isyahna ieu kullu wahid. Walayajidu jeung teu pati-pati manggihan tilka raihata kana eta ambe saha malakun malaikat au khalqun atawa hiji makhluk min khalqillahi anu tetep ti makhluk Allah taala illa istaghfaro kecuali mangmentakeun pangampura ieu malak li ahli majlisi ka ahli eta majlis wa yuktabu sareng dicatetkeun lahum pikeun ahli majlis
biadadi hadzal khalqi kalawan sabing bilangan ieu makhluk kullihim tegesna sakabe khalqi naon hasanatun pirang-pirang kaalusan wa yurfa'u jeung diluhurkeun lahum pikeun ieu ahlil majlis biadadihim kalawan sabing bilangan khalqi naon darajatun pirang-pirang darajat sawaun eta sarua kana bukti eta fil majlisi tetep di majlis saha wahidun saurang aomi atu alpin atawa 100.000 kullu wahidin ari saban-saban sahiji eta yakhudu nyokot ieu kullu wahid min hadal ajri tina ieu ganjaran mislah hadal adadi kana misil ieu bilangan wama ingdallahi aksaru wama jeung ari perkara ingdallahi anu tetep sandingan Allah eta aksaru leuwih loba faya ikhwani mangka wahai pirang-pirang dulur kaula iza alimtum di mana nyaho aranjeun dalika kana madkur faaksiru mangka kudu ngalobakeun aranjeun minas sholati tina maca sholawat ala hadan nabiyyi ka ieu nabi al karimi anu mulya li annahu karna sanyana kangjeng nabi eta huwa ari nabi eta alwasitatu anu jadi cukang lantaran al-uzma anu agung lana pikeun kami fi kulli nikmatin dina sakabeh nikmat bal huwa balik ta ari nabi eta aslul ijadi asal dina penciptaan lik atawa asal dina ngayakeun likulli makhlukin ka sakabeh makhluk kama qala seperti geus ngadawuh saha Zul Izzati zat Allah anu boga kaagungan wa jalali tegesna kaagungan laulaka kana lapad laulaka lama khalaqtul aflaka laulaka lamun henteu ari anjeun eta maujud laulaka lamun henteu ari anjeun eta maujud lama khalaqtu mangka moal nyiptakeun kaula al aflaka kana ieu pajajahan alam semesta.